wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak niscaya lanazara qalbuka ilallah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ambuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab dina ngalaparkeun beuteung ngaleuleuskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi safail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya nah eta teh safail qulub bening hati bersih hati moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharatir ruh wasafail qulub nazara qalbuk ilallah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu akur wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah nomor kahiji nomor kadua bakal nimbulkeun talattuf tarahum sebab naon hate geus bening ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar awak leuleus hate beuki caang roh beuki bersih neuleuh urang ka jelema nu susah bari mikir horenganan lapar teh kos kieu mana teuing batur anu terus-terusan lapar timbul talattuf tarahum hayang mere nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae saplit-plit dan nu boga tetep bae aya merena aya bae merena di bulan puasa mah sebab naon hatena keur diurus ku Allah teh beuteungna ku urang di laparan awak leuleus mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang lamun ditanya siap puasa dahar atuh embung kurang sieun ka saha ka Allah beusi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat jelema ngelempre bae sia geus teu boga duit bae atuh dahar embung aing atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba teu aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah kunaon emang sieun ka Allah eta qalbuna beunta teu nu sugih teu nu susah kumaha sia kunaon lapar naon kitu ngaranna nyang heui bae lapar emang kunaon puasa atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah teu boga duit ieu nu teu boga duit tetep bae berarti di dieu aya naon ieu aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi
jam kurang dideleken we bele ulu kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan we neuleuh deui jam 5 sajam deui neuleuh waduh setengah jam deui gelas geus dikiekeun we gelas sia naon setengah jam deui diambean aing ngambean mah geus seger sagena suara jasa eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah.